kapinu damel eyang nampi kana pembagea salira kalayan wayah dalam Arjuna nampi oge ngahaturkeun sumasinungkem kahunyupan jenengan eyang mugia katampi kalayan kabingahan ya pujas tuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun deing mastaka kase kalih nati eta tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alitna mugia eyang tiasa ngahapunten kana kalepatan wayah dalem ya dina kasalahan urang saling lubarkeun hampura kase mungguh manusia nuku melenang di alam dunia telepas tina poho bodoh salah jeung balanga anu geus jadi busana hirup di alam dunia tantuna urang salaku manusia nu dipalar teh nyaeta saling hampura antara urang jeung urang sabab tonggu jeung hingga eyang hidup dalah karuhun-karuhun anu parantos ngantung cuk-curug ti kapungkurna timimiti ayana Kangjeng Nabi Adam nepi ka ayeuna reuaina manusia mana anu can pernah ngayakeun tindakan salah hirupna tetep renggenep aya wae tah di dieu yakin eueuh deui lintang tinu panghadena jelema teh anu daek ngomean kana rupa hal kasalahanana di antara cara jeung katangtuan ngaliwatan malah ieu saling hampura teh timimiti lisan kudu nepi ka ati hartina teh asapnya ngahampura timbalan ongkoh deui pribadi kolot kanu jadi anak aing ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah teu aya dunya kinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna ka awewe nya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina kanu pinternya aku pinterna najan kanu bodoge nya awe sifatna kanyaah mah bujeng hingga dipenta hampura dalah dina hentena oge geus ngalubarkeun hampura kase timbalan kaulan ngan di dieu rek nalipak maneh anu jadi kolot tangtuna ulah dumeh boga rasa pangheulana gubrak ka alam dunya anu temahna sok kadang gengsi menta hampura kanu jadi turunan tangtuna eyang rek nalipak maneh bisi salila ieu bisi salila kaunggahan ka ieu patempatan hidup ka koet eta hate kabetak eta mana ku caritaan jeung laku lampati eyang menta dihampura kase sadaya-daya kaulan dihapunten pisan eyang dihapunten nuhun geus aya dihampura mah beureun bablas eyang teh cu timbalan oge baktos weti sadayana kadang Pandawa nu aya di puseur dayeuhna Amarta ya salalageur urang ditu ginanjar kawilujengan nuhun ditarima numawi dedeuheusna ka dieu teh nyaeta sarengkun anak Gatot Kaca kasep kahareup cik kahareup buyut tepinu damel buyut dalem Gatot Kaca nampi kana pembagi kalayan nyangakeun sembah pangapaktus unyuk buyut mugia katampi kalayan kabingahan yuk ditarima kasep nah eta sorak meniples bapakna bima abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan uyah matara TS kaluhur nuhun kasep
kali eta hapunten bilih tina rupaha katamelaran buyut dalem langki kaye patempatan da aya bayana tangtuna oge ngamaklum tangtuna oge ngawajarkeun da kulantaran hidup anu sakitu luar biasa pagawean jeung aktivitas di negara anu yakin moal bisa laluasa ulin kaitu ka dieu kauger ku pagawean timbala apun teu bae manawi teu nanaon ai ku kitu teh mah da aing ngaran-ngaran kolot mah boga ku ayana kaunggahan jeung kaanjangan kudu jadi turunan timbala lir ibarat nanggeuy endog beubereumna kanu jadi anak komo kanu jadi incu jeung buyut malah kanyaah ka anak aya leuwih tibatan ka incu komo bari jeung ngadenge nu jadi incu hurung nangtung siang leumpang bru di juru bro dipantok ngaleuyah di tengah imah buncir leuit loba duit ngeunah nyandang ngeunah nyanding katambah dipercaya cicing di tengah masyarakat jadi gunung pangauban sagara na hamba-hamba rahayat anu sakitu luar biasa ku tiap-tiap jelema mah pagawean jeung kahirupan saperti kitu teh dipika hayang disorang jeung sajabana keur sabagian kolot tangtuna oge bunga ngang amarwata suta numutkeun kamandang lahiriah tapi disagedengeun ka bunga aya kahariwang aya kamerang kamelang jeung karempan anu ieu karempan teh nyaliara dina dada eya anu jadi kahariwang teh ingis bisi rempan kusugan sieun nu jadi turunan labuh kulaku tigubrag ku ahlakna mengkol kana sifatna goreng sabab teu saeutik kabejakeun hiji jelema jadi pamimpin kadang-kadang miheulakeun kepentingan pribadina tanpa ngapentingkeun kepentingan rahayatna timbalan tak ieu anu jadi kahariwang teh da kulantaran eyang goreng patut kieu oge kungsi jadi raja di negara Astina baheula karasa bungahna karasa senangna pon kitu deui pait beurna ge kaalaman sagala kasorang bulan ngan parendene kitu urang teh kudu balik heula ngeunaan niat mimitina niat urang salaku jadi pamimpin teh naha rek ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara naha rek mentingkeun rahayat atawa mentingkeun kulawarga sabab innamal amalu biniat setiap amal-amalan kumaha niat lamun nepi ka urang ngapentingkeun ngeunaan kulawarga ngeunaan organisasi ngeunaan golongan eta jelema teh hirupna tunggul di parut catang di rumpah jiga beunghar di dunya padahal istijrod di bangeran istijrod teh panyungkun panyung timbalan nu matak dina lebah dieu urang salaku pejabat urang salaku pamimpin dibere amanah ku rahayat ulah nepi ka urang ngaheulakeun kepentingan pribadi secara langsung dijenengkeun jadi ais pangampih teh ngandung harti eta kasarna teh jadi pembantuna rahayat nah bet disebutna bake jeung babuna rahayat rek teu babu kumaha
sok cuk-curug ngeunaan jabatan lir ibarat kieu we ari bupati jeung wakil bupati luhur bupati teu benih gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur presiden jeung wakil presiden luhur presiden rakyat jeung wakil rakyat rupina nyaraya tak anjeun salaku wakil rahayat ngandung harti kudu ngaistimewakeun rahayat ulah nepi ka rahayat ngaistimewakeun maneh nya waduh laras kaulanu timbala nya timbala nu matak yakin dina lebah dieu sahabat nabi dina mangsa baheula dijadikeun pamimpin disebutna musibah kulantaran naon bakal nyorang hese capek susah payah pahit ketir lara jeung balangsak dina ngeyeuk-dayeuk olah nagara teu kitu cilakana luar biasa sing inget kasih urang hirup mah hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana dina mulangna ka alam kalanggengan urang bakal narima patakonan anu eta patakonan teh baris ngagiring urang ka alam kanikmatan jeung ka alam panyiksa anu disebut sawarga jeung neraka ngan sawarga jeung neraka gumantung laku lampah urang di dunya sabab ratu teranga hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng timbalan lamun urang tapi kalaku lampah miuni sato kaituna sing inget urang teh hirup bakal sahanapeun sato derajatna sing era dimodalan ku pangeran disebutna makhluk anu mulya manusia teh nu kumaha mulyana manusia nyaeta anu bisa ngagunakeun budi rasa pamilih jeung perasaanana jeung bisa ngagunakeun dina jalan rel aturan anjeunna teu kitu cilaka luyu kana hukum luyu kana agama jeung dari gama timbalan lir ibarat seperti domba nu sampeu nu dipaok sasamet daun tapi lamun manusia wak paok kanu sampeu daunna diala tangkalna dirabut beutina dicokotat pagerna diancurkeun kadang pada kapergo kudu bogana dipaehan luas jeung maehana nya timbalan mau disebut raja leuweung tapi najan teu tak di dieu kajahatan seperti di alamnya seperti kitu teh nyaeta bisa dikategorikeun dua kajahatan hiji kajahatan blue color crime kadua white color crime ari blue color crime teh kajahatan-kajahatan anu dilakonan ku kelas tri ku kelas cacah ku kelas bawah di antarana maok duren, maok rambutan, maok motor, maok TV, moal jadi inggeung dunya nurugi ukur kulawarga jeung desana tapi leuheung keneh kajahatan blue color crime kajahatanana ukur rugi sa daerah sa tempat jeung sajabana tak anu cilaka mah kajahatan white color crime kajahatan white color crime teh kajahatan anu dilakonan ku kelas-kelas berdasi atau berkerah putih anu berdasi anu turun unggah tina mercy timbalan pakakasna lain obeng pakakasna lain peso tapi pakakasna pulpen jeung kertas sakali eta pulpen ngagitekeun kana kertas dadak sakala duit nagara duit rahayat pindah kana rekening pribadi eta sakila digedut timbalan eya nurugi saha nagara rahaya deng
komo lamun dicontohan ku pamimpin seperti kitu anu temahna rahayat bak patukang tonggong. Patukang tonggongna kumaha dititah kerja bakti nyala lengir, dititah gotong royong dipopolotot tapi datang bantuan ti luhur pahayang-hayang jeung parontok-rontok. Subuh-subuh tembok itu. Jeung rahayatna oge kadang-kadang aya oknumna aya. Satu kangen. Di antara oknumna dina mangsa bantuan sosial nyata pikeun jelema anu kurang mampu, ieu mah anu boga sawah lega ingon-ingon loba meunang bantuan. Jeung ditarima deui. Ai imah dengne kadang-kadang penerima bantuan, ai imah gedong menerima bantuan, bari jeung teu dibikeun deui kanu hakna, apa teu dosa kitu. Timalan daun loba romantika kahirupan anu kudu jadi evaluasi keur urang kahareupna sangkan urang teh salamet dunya rawuh akhirat. Ulah hayang dipuji-puji ku makhluk dumeh urang beunghar jeung sajabana, tapi salametna manusia teh nyaeta gumantung ku akhlakna sewang-sewang. Lamun urang salaku ais pangampi sok ayeuna mangsana sing jadi mangpaat keur balarea luyu ngeunaan katerangan khairun nas anfa'uhum linnas jadi panghadena jelema teh anu bisa mangpaat ka jelema deui. Lamun urang teu bisa mere ka jelema loba minimal sabagian jelema. Lamun urang teu bisa ngabagiakeun jeung mere mangpaat ka jelema sabagian minimal saurang. Lamun saurang urang teu bisa mere mangpaat atuh urang ngarugikeun batur. Hirup mah sakitu. Jeung ibadah mah moal ngahesekeun urang. Nya. Nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan eyang. Nampi nuhun uyuh. Nanging hapunten kaula teh naon sanes nampi kana kaasih nolakannya na kumaha panginten uningat ku salira dongkapna ka dieu teh kaula teh memang aya padungdengkeuneun aya obrolkeuneun aya caritaan kumaha nu mawi kaula teh malaweung sakedapannya lir ibarat cai napal dina daun talus ai gorolong ka kupingna ai karate numawi kaula teh dongkapna ka dieu nyuhunkeun bongbolongan ti salirapan nyenengan wireh di nagara Amarta teh ayeuna bujrut salembur ear sajagat kudu ayana layang jamus kalimusada lambang kagungan negara Amarta karah layang jamus kalimusada teu aya taku kituna burberna Pandawa sadaya anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler anu sami pada nyingkilkeun raksukan kiwa lantengen pikeun milarianana dina lebah dieu kaula salaku wawakilna pikeun nyuhunkeun bongbolongan ti salira mamanawian uninga saha jalmina jeung urang mana nu malingna iya wecara menang-menang lara den atin nera patange ati nera salin pawarasa salin pawarasa kalawan
Begawan abiasa sakedapan boten ngawangsul marga nepun peteng penggali. Margi ditaroskeun ngeunaan nu maling layang jamu sekali musada. Kaayaanana balung sami lir ibarat Arjuna lan Gatotkaca. Nanging kunirahangan di kakao daling lisan makaten pengandikanipun. Karah layang jamu sekali musada teu aya eyang numawi dina lebah dieu sadayana sepak terjang banting tulang gesan milarian laratanana ya salira anu kapandang legok tapak genteng kadek pinuku pangalamanana tangtosna uninga saha jalmina jeung urang mana jalmina dulu geus direken barara aing direken paranormal kamari di titah biantara geus direken MC digawa aku kelana ari hidup datang ka dieu mabok teu mabok kumaha eling teu sadar teu kana cumarita eta nyatang oge sadar Gatotkaca tangtosna iya tangtosna datang ka dieu teh ngapantun elingan kaula itu timbalan atuh naha katinggalan jiga nu mabok jiga nu mabok kumaha iya ari leungitna eta layang jamu sekali musada di mana nya di Karaton Indra Prahasta kuseur dayeuh Nagara Amarta eta timbalan ari ieu di mana di Alas Saptarengga di Padepokan Parewana asup teu ka Nagara Amarta teu aya naha teu jauh-jauh ka dieu mun di imah teh mah eta kunci teh leungitna di kamar tapi uyup ayak di dapur salah sasaran naha kawas nu mabok jauh atuh apan salira mah hiji pandita anu perceka resi anu wacis ngeunaan pangarti tah eta teh kultus nu kitu teh kaleuwih sifat kadang-kadang sifat jelema di mana datang kapal wengan kaitu ka dieu tungtungna tunyutanya kanu bisa beres tak ieu ye nu matak dukun loba anu payu teh beres da aing ngaran-ngaran jelema mah kadang-kadang komo lamun urang kasugesti percaya ka eta jelema ngaran sifat tunyutanya bari jeung ka jelema anu karek apa kadang-kadang sifatna babaledogan ai sifatna babaledogan kadang beunang kadang henteu dina beunangna engke bakal manehna teh pupujieun tuh mun ku aing mah tinggal itu di aku sombong we keur pribadina maneh jadi percaya nya atuh lamun tea dina babaledogan heug tea mah teu beunang atuh pasti nyarita oh da kirang susubuh atuh ieu kirang menyan jeung sajabana kumaha lamun eyang teh heug teh nuduhkeun tah si eta nu malingna teh urang dinya heug teh lain atuh fitnah eyang geus udon kahiji kaduana fitnah sedangkeun fitnah leuwih berat kajahatanna tibatan pembunuhan leuwih kejem dosa we ka eyangna nu matak kecap kolot sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut nya timbalan doang mah urang ku bedog sataun kadang-kadang bisa cager tapi doangna hate ku carita nepi tutup umur kadang-kadang masih keneh neuteuli tah baru tenusuk kulana dendam henteu poho moal nah teu matak cilaka ka kolot teh dan neuteuli kitu ayat apa tapi
ame teu mawa paisan kosong balik dibejakeun ku aya. Aduh, diwartoskeun ku eyang nu malingna dibejakeun. Dijentrekeun. Tageni Gatot Kaca daun bakal diwartoskeun ku eyang timbalan ting atuh eyang saha jalmina. Wartoskeun ka buyut dalem petugasan. Anu maling layang Kalimusada timbalan ngaranna dawuh ngaranna teh bangsa. Naon ieu teh yang teh? Nya hidup datang ka dieu nanyakeun nu malingna timbalan tah nu malingna teh ngaranna bangsa. Atawa lamun lain bangsat pasti garong. Tepat pisan. Nah, meni jauh-jauh itu, jauh-jauh naon? Statusna ge kaula terang. Aduh naha make jeung apal mah make jeung ka dieu nanyakeun sanes maksud kaula teh nu malingna bangsat nya. Tah bangsatna saha ngaranna? Tah, engke lamun panggih jeung jelemana tanyakeun. Eta Urang mana? Urang lemburna. Di mana? Tanyakeun. Lemana? kajinisna we eta. Naon eta yuyut ya? Kita kerkayaan dari kieu yuyut teh. Sakieu tagi wurna. Kalaka dicanakana heureuy. Lain heureuy da bener. Lain banyo. Oh, nah iraha uyut make jeung banyo, iraha uyut asup kana grup calung. Hah? Aduh. Nanging ieu eyang aya laratan mah aya. Laratan kumaha? Anu dipicuriga ku sadayana. Curigakeun mah aya. Dipicuriga jelemana. Saha? Nu mawi salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat hawar-hawar beja luar. Anu sumping ti santana badega anu ngajagi di puseur daya Indra Prahasta. Nya. Dina mangsa minggu kamari aya tatamu anu eta tatamu teh anu biasana amengan ngan dina mangsa mulangna di eta patempatan teh bareng jeung ramena leungitna layang jamu Kalimusada. Saha? Si Cepot. Si Cepot teh, si Cepot putra Kakang Semar. Sastra jika timbalan eta geuning. Seun maksad teh bilih aya sajabana. Naha ieu teh trik Pang Indrajala anu rek ngadu dombakeun antara rahayat jeung pamingpinna ngaliwatan sasajingga ataupun sanes. Nu mawi ieu teh minangka pradugana teh sastra jingga. Tah tangtosna kaula teh hoyong terang naha leres sasajingga naon alasanana. Eta kumaha lain panggihan sasajingga nu mawi dina mangsa initna di puseur dayeuh nagara Amarta teh berasna teh ka Alasti Brasara. Malihan ayeuna teh keur diteang ku Kangjeng Rama Bima. Bima mah geus init timbalan. Nanging aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan mangsa ayeuna teh. Nah duka beunang heuteuna. Hampir saminggu lamina. Loh. Taku kituna kaula nyuhunkeun bantosan ti salira. Ke kieu we kieu. Naon? Anu ahli teh pan lain eyang. Maksudna setiap perkara teh kudu dipikeun ka ahlina. Lamun lain ka ahlina tunggu karuksakanana. Nya. Apan anjeun teh boga lanceuk. Lanceuk di negara Dwarawati anu kakasihna teh Batara Kresna. Eta teh pan boga ogan lopian. Hiji pustika anu bisa ningali kejadian anu geus kalakonan mangsa kamari-kamari. Oh. Eta bulan. Naon? Teu sangka teu dinyana eya. Naon? Dugi kalali kieu kaula poho timbalan.
nembe emut jalaran poekeun kaula teh naha Gatot Kaca. Waduh, sami putra panjenengan oge sami poekeun. Nya nah sanes ka ua ngumawi. Sakit udah. Tadina we kaula teh gaduh sepuh ka salira. Alim ngalangkungan lengkah isna da eta mah kawajiban aja. Timbalan eyang menikah asa ka oboran kaula teh ya. Kawit mah memang hoyong tepang. Ngan kewe tadi mah bade ngabantu kadu. Sareng peuteuy. Tadi nama di tengah perjalanan tetes bantun aya ayeuna. Numawi aya nu mau keur istirahat teh ya. Nah. Kewe sabatae ka dieu deui mah kaula bade ngabantu pek. Nanging kulantaran dina waktos ayeuna samporet waktuna margi sabagian masyarakat teh tos paruninga ngan can disebar luaskeun teh jalaran bisi ngilu rame jagat wayang-wayangan negara Amarta. Taku kituna ieu teh sabagian jelema teh kaasup moal yang matara cuy masina batu. Imbalan eyang doana we kaula mudah-mudahan kaula salamet turta bade ngabantun eta pusaka layang camus kali musada lamun nya mah teh sasajingga anu malingna rek kumaha nya rek nanjirkeun kumaha sadil-adil mah senadian sasajingga anu pada uninga anu gede jasana ka para Pandawa sadayana hukum bisa cek hodam deui sagala rupa oge da geuning urang mah ayi nu dipiheulakeun teh pagawean rengse pagawean itu ieu teh meureun rek nangieun aktivitas naon-naon teh moal kaganggu moal kapoler jeung sajabana nya ayi marukana ibi teh resep live TikTok ayeuna omat bibi follower teh krek 200 pangfolowkeun we ngaran bibi dina TikTok bibi Eti unyu-unyu nya pokona mah gambar ucing keur merenyeng alah lain abongkena gegedean meuni ngalangkung kapayunan bibi eta juragan Arjuna nepi ka salangseng seungitna eta parfum lisahna nepi ka ih paingan disebut lalaki langit lalanang jagat geuning sakitu kasep ngalempereng konengna lir dewa kamajaya teh lain bobohongan ayi kasaksi ku ibi meni dedeg pangadegna teh sajajar sareng Bapak Haji Sarto Hidayat mah Bapak Ketua LPMD marukana sami kasepna sami gagahna ngan kirang nama juragan Arjuna mah teu make kopea hungkul nya jeung hiji deui eta putrana juragan Gatot Kaca ih meuni baplang nya dedeg pangadegna teh nepi ka gagah wibawaan meuni kabayang lamun dibukakeun bajuna moal teu roti sobek dadahna ya pasti nya mun di Belendung mah Bapak Kades teh Bapak Haji Sajab Hadi Wijaya daredehna bageurna sopan santun DP randap hasorna eta juragan Arjuna sareng juragan Gatot Kaca heuda lamun muda kena kairupan bibi mah jelema sangsara balangsak jadi babu di patempatan teh tapi anjeunna ngalangkung mah teu waleh punten teu waleh nanyakeun damang bibi bari kosor artos gocap teuing meureun boga hate meureun ka bibi da bibi mah sok baperan ayi nya sok baperan ayi teu kaur aya nu mere duit teh bibi teh jol aya hate we jol aya rasa we dimimitian mimitina ku batur teh ibi
Alhamdulillah Ayi Bulan. Ibi ayeuna ngotok ngowo di Padepokan Beres bulan. nyaeta bari jeung heueun ningali we barudak anu keur diajar Dupri El. kitab koneng Beres. diajar nahu mantek bayan maani Sorok. anu sakitu luar biasana heueuh da ibi ge etang-etang kacepretan we ceuli teh Yang kasih muhan bulannya. da rumah sa ibi mah jelema garung mimitina tunggul di parut catang di rumpak teh lain bobohongan Lain beja bulannya. lain beja Beres. nya Aman sableng. rumah sa bibi mah baheula jadi wanita brengsek Kayak itu. rek teu brengsek kumaha atuh ibi Nakumaha bulan. da hirup jauh tina agama jauh tina ulama jauh tina agama ketambah-tambah baheula sangsara balangsa inung geus ngantun bapa teu aya adi mati lanceuk eueuh hirup pahatu lalis cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa liuk deungeun liuk lain jauh ka indung ka bapa Wajib. katambah-tambah hirup di jalanan Nyekan rek teu kitu kumaha atuh umur dina kakandungan tipun biang genep sasi teh tos dikandungkeun bapa Lu. nya jadi anak yatim Gini. dina mangsa gubrak ka alam dunya yuswa 5 tahun pun biang ngantunkeun ka sentar guludug Nama kejeng kasentar guludug bulan. heuda pun biang mah patanina dina sawah Gawean. panyawa bulan. dina mangsa kaayaan keur hujan gede keur ngaramet ai batur-batur kaayaan hujan nyaling rai caricing di saung ai pun biang meureun can rengse hanca garapan ngaramet we kieu nya totonggengan meureun guludug asa nangtang asa ditangtang jo bledag deh pun biang ngantun nya Awatos deui. ai dirorok ibi teh ku bapa Idit Sardita Lu eta teh. nya kolot ibi Nya. ngan kulantaran heueuh da ibuna da sidik putrana seueur katambah-tambah anjeunna mah jelemana bageur itu ieu Soleh. soleh heuh sok era sorangan we umur 5 tahun teh ibi genep tahun 7 tahun teh Tangkos bulan. nepi ka init di imah sidik hirup teh cicing init-initan we di jalan jeung sajabana Uli di jalan we nya. beri di jalan kahujanan mun panas kapanasan Pasti. jadi budak jalanan nya baheula mah geuning aya laguna Kustian teh ning ceuk batur mah kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kendaraan Eta sih. gitu marukana Ari cicing sok kadang-kadang ka Subang kota Sok kadija. jadi pengamen jalanan nya dina lampu beureum teh geuning Nya stopan. mawa kecrek Nya. lagu itu ieu lumayan we pikeun ngaganjal beuteung sasiereun sabeunjeureun manjangkeun hirup mangsa baheula bayangkeun umur 10 tahun di betan kalaparan jeung punta-penta mah ayi mangsa harita dina mangsa balik pasosore harita ai balik kadinya ka Belendung Nakumaha. nikreuh we ibi teh ti Subang kota acan aya zaman angkot oge geus kosong mangsa peuting Nya. Rapi. paliliwatan eta we di tengah sawah mangsa harita da mapai galang teh na ibi teh jo aya nu ngarungkup ayi Bu. nya aya nu ngabekem ibi teh dibekem ibi harita da keur budak teh peciak dengek kitu gebrakeun kana tumpukan jerami Hari kitu. da eueuh nu ngadengek kociak dengekna ibi mangsa harita da tumpukan jerami ibi dirang sadar harita mangsa harita ibi teh diperkosa
umur 10 tahun ibu-ibu teh geus teu parawan, geus blong, geus leungit kahormatan, Atos tol. hilang permataku Pasti atuh. nya rawah riwih bari jeung ceurik da sidik muntang saraya kaitu ka dieu da sidik teu boga dulur teu boga baraya dipendem we era-era oge beres diperkosa eta untungna teh dibere duit 10.000 bisa aing harita jajan teh umur 11 tahun aing diperkosa teh kulimaan nya kulimaan mangsa harita diperkosa dikilir beres merkosa diberi duit 100.000 alhamdulillah rada naik harita nya nepi ka Mineng ayi diperkosa nya 11 tahun 12 tahun 17 tahun nepi ka sasanggaleun manehanana teh nya wah rupa-rupa kairupan mangsa harita diperkosa ibi tarasa lara jeung tam tunggarana teh nya nepi ka kuremen-remenna nu merkosa eueuh we nu merkosa sapoe ka ibi jangar sakau nya eueuh nu merkosa teh neangan pager beganyang kitu tah nya da jiga ayeuna keur jangar ibi teh nya awahing ku pangaruh ku kebiasaan kitu ieuna katumanan kulantaran pergaulan jeung sajabana nepi ka harita ku mineng-mineng merkosa eueuh nu merkosa ibi merkosa batur nya ku rupa-rupa kajadian jeung sajabana nanging untungna teh meureun pangeran teh meureunnya welas asih Rohman Rohim teh kaparengan ning bibit teh tepung sareng Gusti begawan abiasa anu sakitu bageurna curhat jeung sajabana aya ngupingna teh tong hariwang tong sumelang meungpeung keur hirup cenah sok urang teruskeun amal anu hade urang tobatan nasuha yen pangeran mah muarek nanggeuy di bongkokna najan bibi pi 5 menitna rek perlaya rek pae tapi bibi tobatan nasuha bari jeung tobros paningali urang sadaya yakin jannah bagiannana nya meungpeung hirup keneh aya kesempatan tapi bibi teh keur diajar nyata Iqra 2 alhamdulillah kitu reug-reug nu matak dina lebat dieu untung maut nyerek ka puhu alus hirup teh katungtungnakeun saayat 2 ayat 2 kalimat teh ku ibi teh sasireun sabeunyereun we nu ka harti nu ka dada nu ka duga da geuning karasa jeung karandapan geuning saur anjeunna ge ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna manusia hade buah hade melak goreng buah goreng nyaji era ku opat acining hirup manusia seuneu angin bumi cai ai seuneu sifatna teh ngadeg dipengkolkeun ka handap oge tetep we seuneu maka luhur hartina teh ngadeg cek teu umbut kalinduan tegedag kaanginan sifat seuneu mah sifat bumi sabar dikiihan dikemeuhan digeuleuhan jeung sajabana teu waleh sabar bumina ai angin niiskeun ningtripkeun ai cai setiarwa diisna ulah cing era kana opat acining hirup manusia geuning si horeng alam oge geus mere totonde keur urang salarea da ibi teh baheula teh sangsara balangsa ketambah pangabutuh gede turun jadi budak baong nya tarik disebutna ge jablay jarang dibelai padahal bibi mah mineng dibelai teh nya
gitu aya nyebut sengseong Ayah gitu. aya oge nyebutkeun ungkluk si bau di sajabana menyebut inang ya. nu mata geningnya ai jadi awewe teh geuning loba nu ngomongkeun itu ieu paingan saur bapak ulama Pak Kiai mah omat harga mahkota wanita itu mahal Awis nu mata ku agama oge dipindingan ngaliwatan hijab